Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidager official di mana bae ayana. Wilujeng sonton wilujeng batuang dangu deui sarengaki di acara nu mana nyaeta dongeng ngabuburit. Nyarengan deui pamirsa nu ngabuburit kangge nuntaskeun ibadah saumnya dinten ayeuna. Anu nuju ngabuburit, anu nuju popola masaknya para ibu utamina anu nuju di dapur keprak-keprak di sarengan kedongeng akinya aktivitasna. Mugi atuh sadayana pamirsa di mana bae ayana dipaparinan kasehatan lahirna sinreng batina dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Saperti biasa urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda kamari nyaeta lakon Siluman Gunung Guntur. Ayeuna tos nincak bagian ke-18 kumaha terasan ieu lalakon teh urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Satea acan aki benar dongeng mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun nya ulah asa-asa. Di subscribe wae ditoel palebat tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu pantang subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Oh, ka grup WA, Instagram, Telegram sang sajabina deui nya hatur nuhun. Ku sasarenganna urang sadaya dina acara dongeng Sunda pamirsa mugi-mugi wae nya dongeng Sundana tiasa tetep aya, tetep rame, tetep najer, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui pamirsa samak kabuyutanana. Urang teraskeun hanca dongengna. Parsamakna mangga kaparayun sadayana prung Peutingna di bahkan ta Hendy jeung si Odoy ngariung di patengahan. Ngaropi bari ngawangkong nya nu diobrolkeun teh ngeunaan kajadian maotna Nyi Sarwiti ku jurig hulu. Bah abdi mah maleh ieu teh ngartos kana kajantenan aya jurig tepi ka maehan manusia. Nyerot getihna tepi ka garing. Mari maehan ayeuna aya kajantenan kieu teh bah. Ceuk si Odoy sanggeus ngaregot cikopina. Kejadian kawas kieu teh baheula ge pernah kaalaman ku Abah sawaktu Abah keur budak. Harita mah leuwih geger geunjrung, malah mah unggal malam Jumaah aya bae korban jiwa. Aya bae urang lembur anu maot ku alatan gaganasan jurig hulu. Tapi ka harita mah lembur si manganten teh tiiseun. Loba warga lembur anu pindah atawa ngungsi ka lembur sejen anu jauh ti Cibanganten. Bahkan ta ngarongkong bekongna nu dieusi cikopi panas ditiupan sakedeung tuluy disuruput bangun nikmatna keur. Kutan kitu bah terus kumaha salajengna bah? Hendy penasaran diukna ngised ngadegetan ka bapana. Ya harita teh uyut hidup. Nya aki Abah uyut wangsa jiwa anu bisa ngabasmi ka eta jurig hulu. Esane sari eta jurig hulu teh bangsa siluman. Samodel dedemit kitu bah teu napi bangsa nanaon eta teh bah. Jurig hulu teh aya 3 macam doy. Aya nu asli bangsa siluman. Aya oge bangsa manusia anu nyiluman. Atawa bangsa manusia anu muhit ka siluman. Tah anu sok halab-halab getih mah anu sok nandasa manusia.
nyaeta mah bangsa manusia anu nyiluman atau bangsa manusia anu muhit ka siluman. Aduh, rada kirang ngartos bah bangsa manusia anu nyiluman teh anu kumaha nya sareng nu muhit ka siluman teh anu kumaha bah. Sieureui kerung manehna can pati ngarti kana caritanana bahkan ta. Iya doi, bangsa manusia anu nyiluman teh jalma anu ngalap ilmu siluman. Ngalap ilmu bikin kasaktian atawa kadijayaan, tapi ku syarat-syarat anu aneh, anu patukang tonggong jeung katangtuan agama. Intina toja iya beh jeung kahadean jeung aturan ti agama. Contohna kudu nginum getih manusia unggah peuting jumaah. Kudu ngadahar daging manusia jeung sagala rupa syarat-syarat anu teu umum. Anu teu jaiyah jeung aturan agama oge kabiasaan masyarakat umumna. Ari manusia anu muhit ka siluman mah manusia anu menta sarta ngayakeun janji pasini atawa perjanjian we sebutkeun kitu jeung bangsa siluman. Pikeun ngahonta kahayang atawa cita-citana, boh hayang beunghar, boh hayang naik pangkat atawa jabatan, hayang boga jodoh anu hade, nu geulis atawa nu kasep jeung rupa-rupa kahayang sejena. Nya manehna rela tunduk ka siluman. Ta contona anu muja ka buta hejo, anu nyegik, anu miara tuyul jeung rupa-rupa deui anu sajena. Kahartos-kahartos batapi pami jurig hulu anu nelasan Nyi Sarwiti kalebet nu mana eta teh bah? Hendi ayeuna mah anu tumanya. Jadi antara anu dua etan di sawab ari bangsa siluman aslina mah tara sok ngaranjah neangan mangsa secara langsung ke bangsa manusia. Tapi nya sok nginjem leungeun ngagunakeun manusia anu sasab salah jalan. Bengkok sinembah biluk muhit ka bangsa siluman. Tah, bah kumaha bah cara pikeun ngabasmina? Ya minimalna cara kangge nyegah. Sangkan ulah aya di korban di lembur Cimanganten bah. Banengke tengah peuting abah rek rakes rek nareka. Sisugana aya cara anu hade pikeun urang yang hareupan kadaman ieu. Punten bah dupi kapungkur uyut wangsa jiwa kumaha dongengna dugi ka tiasa ngabasmi karaman jurig hulu zaman harita. Harita di lembur Cimanganten aya hiji dukun anu muhit ilmu hideung. Salian ilmu teluh warjit ganggayong jeung nu lainna, manehna oge muhit ka ilmu jurig hulu. Unggah peuting jumaah silahna kulayaban, nyiaran mangsa pikeun disedot getihna. Urang lembur geus loba nu jadi korbana, kokolot lembur harita sakabehna geus apal. Yen nu jadi jurig hulu teh ki dukun teh. Tapi sadayana teu manggap mulia ngalawan kasaktian eta dukun. Antukna kokolot lembur ngutus jalma pikeun minang saraya ka uyut hidup nyaeta uyut wangsa jiwa anu harita mah masih nganjrak di Cirebon. Nya ki wangsa jiwa dipurun dongkap ka dieu saterusna bisa maruhkeun eta dukun tepi ka palastrana. Sakti uyut wangsa tehnya bah, pantesan atuh abah oge sakti matak remen dibuntangan kurang lembur ge.
mun aya masalah anu berat teh. Abah mah camat ilmuna doy, oge da kaburu aki wangsana ge pupus sapadan. Tah hidup Hendy jeung Odoy di samatayana mah geura soson-soson diajar ngolah ilmu batin. Ari ilmu lahir mah samodel ilmu silat geus pan ditamplokeun kabeh ge. Tinggal ngasah batina pikeun bekal ka hareup bisi aya naon Hendy jeung Odoy geus bisa ngagantikeun Abah. Abah mah wanis kolot geus kurang tanaga. Sumuhun bah, walon Hendy. Semua mah siap bah. Jawab si Odoy. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Syakur kanca wargi tepas Sunda mancomani atanapi kidagara spesial sadayana anu resep ulah galeuh di aplikasi Shopee atanapi Lazada. Balanjana tiasa ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng Aki nya. Carana kantun klik wae salah sawios produk nu aya, engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantosna lebet di aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Teu diwajibkeun ku Aki ge kangge ngagaleuh produk nu aya di dongengnya anu dipajang bade digaleuh atuh mangga teu sawios-wios satur nuhun. Kubalanjana pamirsa ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun pisan kanu parantos ngarojong nu parantos balanja nya urang keureuh deui dongengna. Hawa puting beuki karasa tiris bah kanta nguniang hudang tuluy kacai pikeun abdas. Saterusna asup ka kamarna pikeun ngalakukeun ikhtiar nyiar jalan pikeun nyegah supaya lembur cimanganten aman tentrem carati heula. Kocapkeun ayeuna di nagara Siluman Jurig Hulu anu aya di Gunung Guntur. Kanjeng Raja Prabu Dentawisesa nuju nampi laporan ti hulu balang sepuh Ki Gulutuk Cengir anu ngajalankeun tugas pikeun nyasapkeun manusia. Nyaran jalma nu daek muhit ka bangsa siluman saloba-lobana. Sama bangawak tos kahunjuk panjenengan Kanjeng Prabu Dentawisesa sesambaheun abdi sadaya. Cek Ki Gulutuk Cengir terus cedok nyembah tepi ka 3 kalina. Bagia paman hulu balang Ki Gulutuk Cengir. Kaula bunga kacida, bunga amarwata suta, bunga na kagiri-giri. Sebab paman hulu balang geus hasil ngajalankeun tugas. Kaula geus ngasaan deui nikmatna awak manusia, ngeunahna getih manusia ngaliwatan nafsuna manusia anu muhit ka urang. Semon Kanjeng Gusti, jisim abdi ngiring bingah upami kitu mah. Mari kita reka jisim abdi teh aya hasilna. Halus pisan paman. Pagawean teh ngan bae sing hati-hati paman, sawa bangsa manusia gitu kabeh bodoh. Aya jalma pinterna, aya oge anu boga kasaktian anu bisa matak bahaya pikeun bangsa urang. Sawaon Kanjeng Prabu, ku paman diestakeun pisan. Dina kayan kitu, ngadadak di luhur karaton angin ngakuruh liliwukan. Gelap jeung kuluduk ting peleleduk bumi mani asa inggeu.
Kadi paman, ieu teh geuning aya anu datang. Ngadadak aya sinar bodas ngempur datang ti luhur. Sinar bodas muih di hareupeun Prabu Dentawisesa. Tuluy cilegedeg ngajirim jadi hiji manusia gagah make baju sing sarua bodas. Ikatna oge bodas awakna hurung ngempur cahayaan. Ulah kaget Dentawisesa. Kaula datang ku sabab aya keperluan anu penting. Eta jirim nyarita sorana handaruan. Aya keperluan naon Kisila? Tapi ka anjeun datang ka ieu tempat. Sok, keura bejakeun ka kaula. Cek Prabu Dentawisesa panonna teu seukeut ka eta makhluk. Kaula diutus ku dunungan kaula Ki Kanta Subrata ti lembur Cimanganten. Pikeun nanyakeun tanggung jawab anjeun salaku Raja Siluman Jurig Hulu. Sabab ka Cimanganten aya Jurig Hulu anu ngabinasa urang lembur. 2 urang sakaligus palastra. Tah, ayeuna kumaha tanggung jawab anjeun? Sabab pasti eta Jurig Hulu teh ti bangsa anjeun atawa ti manusia anu muhit ka anjeun. Cek eta jirim nyaritana teuneng ludeung daya kasieun. Oh kitu. Kisila teh utusan Ki Kanta. Bangsa kaula mah ti baheula ge tara ngamangsa bangsa manusia. Eta mah aya ge ti bangsa manusia nu sok jahat ka bangsa manusia deui. Geus lain tanggung jawab kaula ari lain rahayat bangsa siluman mah. Sabab di luar kerajaan siluman. Jawab Prabu Dentawisesa. Teu bisa gitu. Tetep bae Dentawisesa. Sabab malaya manusia halap-hap ku getih lamun teu katereuhan ku nafsu bangsa anjeun. Jadi anjeun tetep kudu tanggung jawab kana ieu masalah. Bau ari anjeun maksa mah. Naon hayang dunungan anjeun teh? Anu kahiji, ulah deui aya bangsa anjeun anu ngaranjah ka urang lembur Cimanganten. Kaduana, lamun tepi ka kajadian deui aya bangsa anjeun anu ngaruksak ka urang lembur. Kami pasti bakal minta tanggung jawab secara bakal ngahukum anjeun. Prabu Dentawisesa ngahulang, beungeutna geuneuk huntuna kakerot ngarasa dihina tapi sateka pola manehna nahan hawa nafsuna tuluy pok nyarita. Kisila, bejakeun ka dunungan anjeun kahayangna ku kaula dicumponan. Supaya lembur Cimanganten aman, cirian bae unggah popojok wates lembur ku tanggal widara. Jeung simpenan tiap kamar ku bawang beureum jeung bawang bodas. Bangsa kami moal wani ngadeuketan lamun aya tanggal widara bawang beureum jeung bawang bodas. Sok geura mulang bejakeun ka dunungan anjeun. Baru ari kitu mah kaula bakal mulang ayeuna keneh. Eta jirim merubah deui jadi cahaya tuluy ngabarasat ka luhur ngiles teuing ka mana. Kanjeng Prabu, nah Kanjeng Prabu masih hanterang pangapesan bangsa urang. Nyaha moal matak bahaya ka payuna. Ki Gulutuk cengir tumanya ka Prabu Dentawisesa. Paman Gulutuk, anu bieu teh hiji jirim jelmaan tina kasaktianana hiji manusia kokolot lembur Cimanganten. Nyaeta Ki Kanta Subrata. Jalma linuhung ku ilmu jembar ku panalar. Lain jalma samanea. Lamun urang urusan jeung manehna bisa bahaya ka urangna sarta pikeun kerajaan urang. Paman oge pasti ingat baheula di zaman Kanjeng Rama pernah aya jalma anu ngajorag ka dieu tepi ka ngancurkeun karaton kerajaan. Paman teu aya nu manggap mulia pan harita. Ngaladenan kasaktian eta manusia teh. Tah, eta jalma teh ngaranna Wangsa Jiwa. Eta teh karuhuna Ki Kanta Subrata. Akina eta teh. Kaula embung lamun ieu karaton hancur deui kawas baheula, keun bae ari ukur salembur mah paman. Da di dunya teh loba keneh lembur, lega
lembur-lembur sejenak masih loba kene anu bisa dijadikan tempat nyiaran mangsa ku bangsa urang jeung bangsa manusia nu muhit ka urang. Kitu paman ulu balang. Samohon kahartos upami kitu mah. Dina kayan kitu kolebat corelat celug ngadadak aya nu hadir di hareupeun Prabu Dentawisesa jeung paman Ki Gulutuk Cangir. Nu duaan reuas langsung malik. Ari ieu saha deui? Aduh punten nya ieu mah calo gabdi teh ieu Kanjeng Prabu sareng paman Gulutuk. Ieu mah abdi Sarwiti, Sarwijem teh ya anu alias Sarwendah. Iya biasa we abdi mah bade nawisan awug ieu. Tah ami saos kareueut matak dedeun awug ibi mah tos kawentar ka jana pria kaceluk kawun-awun. Tah ieu kukurahu lah surab jagong sok mangga dan teu parwasa panginten di Nagri Siluman mah nya diborong ieu Abah Gulutuk Cangir. Deh. Pohara pemirsa si orang nu dongkap teh. Awewe tengah tubuh teh di samping jangkung di kabaya beureum nu taya lian Bisarwiti nya. Ku kituna atuh ku dongkap na Bisarwiti ke kerajaan Siluman urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana lakon Siluman Gunung Guntur bagian ke-18. Sakurang teuneun heula dihandelem sieum geus sampureun urang tunda dianjuang siang geus sanaleun urang sampur teh di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pemirsa sadayana parantos satia manco satia ngadongkeun ya satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Panginten sakitu heula pemirsa nu tiasa kapihatur sonten ieu aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.